mantan aing geus kawin. Duh, durang geus kawin aing. Manya hirup pikiran bener. Yang aing euy. Geus kieu mah yeuh. Tuh, nyiarkan ngintieum deui eueuh ieu. Duh, kumaha ieu nya. Kumaha ieu leuh. Yang ieu si bos moro bae deh. Oh, dak jadi bos baru balik mah kitu ieu kabeh ge meureun. Aing dia mah susah ieu. Ya mah teu boga. Ini gue ndulakeun bae lah si bosna ieu. Weh, bos, udang geus peuting ieu, saur moal. Heuh, peuting naon peuting arka? Teu beurang keneh. Nganggu bae jeung keur pewe ieu. Naon ka? Atuh lain jeung hees bae. Ngeunah nu ge suasana na indah yo adem kapan ini ngeunah nu. Ada kunaon kunaon? Hah? Kunaon ada kunaon? Ngalamun urang. Ngalamun kunaon? Atuh mantan urang kawin atuh mah nya urang jomblo. Simpel bae sih Kak. Atuh nangani bae nu lain. Atunya nu lain teh kudu make duit ku ari. Gampang, ujung sulit cik si lakbat ge cenah ge. Kata sulit teh silakbat cek urang. Geus mending teh lah ya. Teh mah kan urang manis teuy. Manis teuy. Baju kabogona kawin. Terus si Arka hayang nyusul kawin apa kumaha? Atuh acarana mah lamun urang cibung mah hayang kawin. Gitu. Nyen parsana ge urang nya ieu Romari Kayu Jati, urang geus Romari 2 urang tah. Hayang babawaan hayang babawaan kumaha? Oh. Terus bikang geus meunang di can ieu. Tapi ini can. Atuh kumaha geus babawaan ada bikang can meunang, hayang bingung. Atuh nya. Aing mah teh hati hari kita bos urang. Sedangkan heula bikangna. Geus kieu be bosnya, urang boga ide ieu. Nu kieu be urang geus boga anak hiji yang penting setia nya. Jeung naon yang anu anak hiji jeung. Atuh teuing eta urang sebutna kana aya. Geus nu 10 anak nu 10. Hah? Nu 10 anakna. Nu 10 make babana make naon make huut. Atuh hitung keur ieu bae ngabantuan jelema. Da itu maka mending kalau ting bating misalnya orang meninggal menerus kayak anak orang kan itu. Atuh ngomong meninggal lah, atuh ngora kena ngomong meninggal. Terus aja kuari ngalamun di Arka. Atuh kumaha nya mantan urang kawin aya urang kawin atuh mah nya urang ditinggalan kawin urang. Ja urang di mana lamun bae jago. Supaya burung ieu tilok shooting ge burung ngalamun dia burungnya. Atuh karunya coba tak pemirsa coba subscribe karunya Arka supaya jebol cenah supaya bisa kawin cenah ge ieu. Subscribe bener-bener karunya ya Arka ya promosikeun cenah supaya kawin dan karunya. Nya Kak. Heeh. Tak kitu doang. Subscribe dulu poho gitu. Subscribe nya. Supaya Arka bisa kawin gitunya. Gitu. Hayang kawin. Sudah lagi. Iya si bos dah kadang bae. Coba bos ngobrolna diuk coba kadang bae meloba duit make itu bae ya mah tahi. Alhamdulillah kan buka duit. Mau hang diuk. Oh, serius. Oh. Aduh, yang ngobrol serius cuma bahaya doang ya Arka ya besi itu doang. Arona teh ata. Gelo. Hah? Gelo. Tuh gelo mah. Oh. Cina besi. Kati poros. Ya. Saung ge saung gubuk derita ieu mah. Pengademan madam official bener. Kayaknya nama ya kabayang-bayangan nu ieu teh zaman baru ya. Zaman melak dangdut melak naon ya. Kayaknya teu meh ngaso di dieu cenah. Yo, geus. Terus Arka beneran ya kawin. Uyang aing tunggu duit ieu lu. Kawin atuh. Dek nagadekeun sawah ieu. Tugas sawahna ieu kumaha? Anu kamar sawah kamar sih jual. Geus. Naon? Oh, gimana bang? Mana bang? Cokot pina bang. Mending lo mana bang bisa dicopot? Bisa copot tuh. Atau masih duit batur mau di sorangan mah. Oh, di sorangan. Panas banget kalau dia copot. Duit batur dicopot. Oh ya. Mau di penjara ben ya mau? Atuh ulah lah duit batur mau pemali. Oh, kena undang-undang itu menang. Oh. Boleh pakai ATM saya ge? Pakai ATM saya. Mungkin sorangan lah ngajual tanah sahata. Kayak ngajual tanah batu di penjara. Hah? Di penjara. Atuh ngajual tanah eta teh ke si Rohman teh eta. Lewat bae.
ya non 500.000 Hmm? 500.000. Atuh yang ngajual tanah mah gampang kak, nyokot pedi dinya di Baruan ini mah, kena air tanah kan? Hah? Oh di siu kurang. Oh di keduk, di kilo. Air 5 kilo. Oh. Emang kemarin sanu kawin saha? Ah biasa mantan. Oh si les. Oh. Aduh tama. Nyanggus atau dana yang meduk ngabi bita urang doang. Dan Karunya. atau urang ke kamar doang. Kieu pe. Ayo kan. Oh. Urang bulan duit artis ya urang mah cewek ieu leungeun kacek ke urang artis eta. Ih cenah jalan butil. Urang kabayangkeun mantan laju nama. Aduh cenah. Oh. Ini ngalamun we bung mikiran eta. Atuh. Nah di pikiran ini terus ku batur. Bos. Pikiran. Oh, paling ngomong-ngomong ya bos ya. Pan bos aya ide kana urang. Pasti mah asa pan ngajakan konten baru. Ka tempat narah ieu ngomong. SMS-na teh jelas bung. Atuh di inbox di WA teh ya. Kira aku lupa itu bae urang. Ini sebenarnya ngawas-was masih segala aja yang pasulangan nggak pasulangan doang buk jagong teh ya warna kuning gitu. Jadi kumaha yeuh. Kaboh kawin dirasana kumaha. Atuh rasana doang digantung make tampar teh. Jadi haten tuh. Jadi haten tuh. Atuh pujang bae yang nya hate henteu aing coba. Pujangna nu mana? Nu lurah anu handap. Anu iya tah. Oh, kan handap gitu. Aduh aing. Puyang. Aduh. Bisa tinggalin ya. Pertama ke dulurna nya. Oh, pertama dulurna eta mantuan eta. Cenah tarka nuhunnya dibantuan. Alhamdulillah. Pancen ucapna alhamdulillah. Kumaha ge pujian dibantuan. Di kori tetehna beuh ieu mantana arka ya mah iya si boha eta. Aduh karunya amat. Pokoknya namanya bibit doang kitu mah hese eta. Rasanya. Dulurna di hiji deui kumaha daekeun teu. Arep. Canis. Eta. Oh. Eta mah kayak bakal eta mah teh bos. Oh, atuh ku arka ieu sabet deui. Atuh lamun urang alam ditui. Hah? Ditui kolot. Gampang geus teuing mah, makana teh subscribe gini jebol kayak geus teuing ku kolotna. Teh minta tolong kana permisi. Permisi. Kana permisi. Karena ini kita komen, teh subscribe gitu ya. Ya. Oh. Tuh karunya kana arka gitu ya, bisa gitu ya. Ya subscribe arka ya supaya jebol cenah YouTube-nya. Udah lupa break gitu ya. Break. Sobek gitu. Supaya jebol cenah arka hayang kawin cenah ge ieu. Hayang kabelat ya mantana cenah ieu lesna teh ieu pemain Madam official kene geus kawin cenah arka. Aduh, tinggalin di bae cenah nya. Karunya. Iya rencana kumaha ieu rencana ka hareupna arka ieu. Iya urang kareupna. Ban cek si abang nu eta pan aya udah baros eta bae diculik. Di mana? Muarana sate poa Baros. Oh. Kulit-kulitnya kalau modna mau merek tuh kok. Dengan polisi diculik bae. Oh, diculik. Oh, sana berapa eta? Kemana gitu nanti? Iya dengan kabogoh di mana? Arka ieu. Dengan kabogohna. Atuh namun dengan kabogoh na kemana gitu? Jadi. Hah? Kemana jadi? Gampang kabogoh mah yang penting duit heulan. Yang penting kudu usaha heula. Oh. Gitu. Arka mah usaha hese kapanya. Supaya jebol bae ya YouTube gitu kumacarana. Kumacarana saud. Ceu ngomong kalinya karena permisi. Permisi. Hai, jangan lupa di subrek. Kan, ngomong coba. Cuma tadi. Jangan lupa sobek gitu. Ngomong. Kita tolong Arka gitu. Minta tolong ya. Iya. Hai, minta tolong video Arka ke subrek. Supaya jebol, supaya menang AdSense, supaya menang gaji, buka gaji, hampir kawin. Nah, gitu. Nggak segitu baik. Nggak segitu. Eta resepnya gitu doang. Nggak penutupan. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.